Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita mustika panggendam sukma. Ayeuna kantun bagian anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng mustika panggendam sukma bagian anu ka genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, des. Nya kitu sujang geus menincak kasabulan nepi ka ayeuna teh piraku bapa maneh rek kitu wae masalilana. Cik atuh susuganan maneh boga kawawuhan saperti anu dicaritakeun bieu ku lanceuk maneh. Kaluman emat teh sujang watir ongkoh ningali bapa maneh teu usik teu malik ngalempre we teu empes-empes sujang. Cek bi ereu meninga ereu sakadapan mah jang sena teu waka buru-buru ngajawab. Katempo tarangna rada karejut halisna ngangkat ka luhur jiga anu keur mikir. Lila-lila akhirna pok sena nyarita kalawan Daria. Ma, oge Kang, insya Allah abdi bade nyobian we nepangan sepuhna rerencangan sapada melan abdi nu aya di Majalaya. Mudah-mudahan we anjeunna tiasa ngabantos sareng tiasa mulihkeun deui panyawat bapa anu teu biasa sapertos kieu. Ma, Kang, mung rupina moal tiasa ayeuna kumargi da jarakna lumayan tebih ti dieu ka Majalaya teh. Nya insyaallah we enjing-enjing mungkin abdi bade langsung ngabujeng ka bumi sepuhna rencangan abdi. Ceuk sena nagrakeun paniatanana. Tah geuningan nya mudah-mudahan we atuh ayeuna mah aya jodona bapa maneh hasil bisa ngubaran
eta jalma hasil ngubaran bapa maneh. Jalma nu rek di tepungan ku maneh teh bener-bener bisa nyageurkeun kana kasakit bapa maneh Sujang. Cek Birum katempo paromana jadi marah mai. Harepanana timbul deui ngadenge kitu ti anakna mah. Nah saha ngaranna eta kolot babaturan maneh teh Jang. Akang oge boga kawauhan di daerah Majalaya mah. Ngan poho deui imahna. Cek Darga mencrong ka adina. Boh indung boh bapana oge Darga nyebutna teh Ujang ka Sena teh. Ari Sena manehna mah ti leutik oge nyaritana teu waleh adab tur lemes ka sasaha oge. Ulah boroning ka indung bapa atawa ka lanceuk. Ceuk paribasana ka budak satepak sahandapeun oge. Eta Sena ngomongna lemes we. Bubuhan keur budakna ngalaman ngaji nepi ka ngalaman mondok atawa masantren manehna mah. Beda jeung Darga anu teu junun kana sagarupa, sakola SD teu tamat, ngaji oge teu nepi ka ngalaman hatam jiga adina. Namina teh Kang Atang, muhun eta Kang Atang teh rerencangan damal abdi. Bumina aya di wewengkon Majalaya. Kalaresan abdi oge kantos silaturahmi ka ditu, aya kana 2 kali nama. Eta ramana Kang Atang sepuh anu bade disuhunkeun bantosan ku abdi. Punten nya ramana Kang Atang. Ramana Kang Atang anu bade disuhunkeun bantosan ku abdi teh enjing Kang. Nya mudah-mudahan we anjeunna tiasa nyareatan bapa supados tiasa damang sabihara-bihari deui. Muhun syariatna dilandongan ku ramana Kang Atang. Dari hakikat nama muhun tangtosna ti Gusti Allah anu maha sagarupina kitu Kang mah. Cek Sena nerangkeun ka indung jeung lanceukna. Oh, kabeneran atuh ari kitu mah. Jadi bapana babaturan Ujang anu ngaran Kang Atang teh dukun beureuna Jang. Bagja atuh. Mudah-mudahan we ayeuna mah bisa nepi ka nyageurkeun kasakit bapa maneh. Cek Birum. Sanes dukun mah, sanes anjeunna mah sanes dukun. Mung sok biasa ngalandongan kasawat-kasawat sapertos nu ayeuna nuju karanapan ku bapa. Ramana Kang Atang mah guru ngaos di lemburna teh mah. Cek Sena ngajelaskeun. Nya syukur atuh, syukur pisan ari kitu mah dongengna. Rek iraha Ujang ka dituna. Nya maksud mah teh kalembur eta bapana Jang Atang. Cek Birum beuki marah mah we katempo riuk beungeutna teh. Sumuhun enjing paling ge mah dayeuna mah tos sonten. Lumayan tebih deui ti dieu ka Majalaya teh. Jawab Sena nandeskeun. Geus pugu meunang kaputusan kitu ti anakna mah, Birum jadi regreg. Harepan anyar daratang deui. Sabab salila salakina gering, manehna estu jadi teu paruguh pikiran, unggal poe unggal peuting ge. Bisa-bisa manehna oge jadi kabawakeun gering lamun salakina kitu wae mah. Para wargi sadayana. Gancangna carita caturkeun poe isukna. Rabun-rabun keneh Sena geus aya di satengahing perjalanan. Nyatana manehna rek ngajugjug ka lembur sobatna nu katelah Kang Atang anu mangkuk di wewengkon Majalaya. Ari ngaran lemburna katelah lembur Ranca Panjang, lembur nu aya di beh kaleureun pusat kota Majalaya. Harita wanci liwat lohor, Sena geus anjog ka hareupeun imah nu ditujuna. Sabadana tadi turun tina ojek, tuluy manehna uluk salam bari ka katrok kana panto. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten. Cenah cek Sena bari dodongkoan panonna melong kana lawang panto.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke antosan sekedap. Ayo, geningjang sena. Yap kalebet jang kalebet. Cek pribumi bari mukakeun pantong. Hatur nuhun mama. Kumaha damang mama? Cek sena bari ngasongkeun dua dampaleungeun kanu boga imah ngajak salaman. Sikapna bangun nu ajrih nakrana kituna teh bari popoyong kodan. Eta jalma teh tayalian bapana Jang Atang nu katelah ajengan Sodikin. Alhamdulillah aya hibar Jang, sok kalebet cek ajengan Sodikin bari nampanan dua dampaleungeun Jang Sena nu saterusna mangajak asup ka jero imah. Gek Jang Sena diuk sila tutug dina amparan samak di patangan imah. Eueuh sasaha di jero imah teh. Pamajikan ajengan Sodikin teh ingker ka mana. Dari anak nama kabeh oge geus ngarumah tangga ka asup Kang Atang nyaeta babaturan gawena Jang Sena teh. Ari ajengan Sodikin manehna sapopoena tara ka mamana. Pikeun nyumponan keur pangabutuh sapopoena ngandalkeun tina tuncab tancab kuban kebon jeung ngurus sawah nu aya beh wetaneun lembur. Pira hirup duaan kadua pamajikanna nya ari keur sapopoe mah tara nepi ka eueuh cukup we waluya waktu butuh aya. Sajabati kitu unggal tas waktu isya ajengan Sodikin rutin ngajar ngaji ka barudak nu aya di eta lembur. Nya eta oge aya di antarana kolot muridna anu sok mere minangka infak jeung nganuhunkeun ka ajengan Sodikin. Sabab anak-anakna geus diwarah ngaji. Tapi da teu kabeh. Lian ti kitu oge, mama ajengan mah tara ngahaja menta iuran ka murid-muridna teh. Estu lillahi ta'ala. Teu karana ngarapkeun buru. Lian ti kitu oge, ajengan Sodikin geus biasa. Sok dipake pamuntangan tulung ku balarea. Lamun aya nu gering hese diubaran ku pihak medis. Ajengan Sodikin bagianana. Kitu kurang leuwihna gambaran ngeunaan ajengan Sodikin. Jalma nu harita rek dipinang saraya ku Jang Sena. Sanggeus diuk pareup-pareup pok ajengan Sodikin tumanya ka Jang Sena. Ke. Asa raruas kieu ieu mama teh Jang Sena. Nah aya kepentingan anu memang leuwih penting atawa ngahajawa ieu teh ka dieu ngadon silaturahmi ka mama jauh-jauh ti Cikopo ka Majalaya. Nah ari ujang teu kuli ayeuna da si Atang mah geus aya 2 mingguna can mulang-mulang basa mama nanyakeun ka pamajikanana teh. Cek ajengan Sodikin bari neuteup seukeut ka Jang Sena. Sumuhun mama, Kang Atang mah paling minggon payun uihna mama. Kaleresan hanca padamelanana nuju didamelan ku abdi mah parantos rengse. Tah anu Kang Atang mah teu acan. Da teu sami ngagarap padamelanana antawis abdi sareng Kang Atang mah benten wangunan. Sami eta oge ari dununganna mah sadunungan kene kitu manawi mama. Jawab Jang Sena ngajelaskeun ka ajengan Sodikin. Oh gitu. Paingan atuh ari kitu mah. Ari sugan mama mah sarua we digawena sapagawean satempat. Teu naon atulah, nu penting mah digawe we nya Jang bari halal. Jadi meureun ujang ka dieu teh ngan sakadar silaturahmi wungkul meureunna nya. Nya syukur atuh. Kumaha bapa jeung emak di Cikopo sarehat Jang? Cek ajengan Sodikin tumanya ka Sena. Alhamdulillah aya hibar ari mama. Mama, mungpun bapa ieu teh nuju kirang sehat mama. Har, nagering naon gitu bapa si Sujang teh. Geus dibawa ka dokter atawa acan Jang? Cek mama ajengan Sodikin netep kana beukeut Sena bangun panasaran. Parantos eta oge mama saur emas sareng pun lanceuk mah.
Da abdi rumaos nembe kamari tiasa ngalongo kapun bapa teh margi teterang nuju aya di panyabaan kene. Tadinten kamari abdi ngalongo kapun bapa di Cikopo. Saur emak teh cenah kasawatna pun bapa teh sanes kasawat biasa. Margi nalika dicandak ka sabaraha urang doktor teh saurna salirna mah sehat. Alhasil teu aya panyawatan ari sacara medis mah teu kadiagnosana naon. Mung upami saur jalmi-jalmi nu kasebat tiasa mah mun saur kasarna mah saur dukun atanapi jalmi pinter. Cenapun bapa teh lelembutanana kasarad ka hiji tempat anu sanes di alam manusia mama. Kitu tamanawi numutkeun katerangan ti mama. Abdi ayeuna saja nyuhunkeun bantosanana we ka mama. Ceuk Jangsena nerangkeun sacara gemet ka ajengan Sodikin. Sajroning ngabandungan katerangan ti Jangsena, mama ajengan Sodikin katempo sirana unggut-unggutan. Panonna dipereumkeun bari tatanggahan jika aya nu keur diimplang. Anu akhirna mapok ajengan Sodikin nyarita. Bisa jadi kitu oge atuh Jang, ari kaayana saperti kitu mah. Ari ayeuna teh poe naon kitunya Jang? Senen, Salasa mama. Malam Rebo ke wengi teh. Cek Jangsena lalaunan panonna ngareret kana beungeut mama ajengan. Salasa. Ke. Ari wedalna Bapak Ujang teh poe naon? Nyaho teh kira-kirana. Cek ajengan Sodikin tumanya deui darianaker. Jumaah mama, mohon dinten Jumaah pamit telepat mah. Kieu nya Jang, ye kieu. Tadi ku mama karasa memang kasakitna Bapak Ujang teh lain kasakit biasa. Sabab dajeung nyana sacara dohir mah awak Bapak hidup teh sehat aya kasakit nu nerak. Bener aya kasakit nu ngahajam meunang nyin jelema eta mah. Atuh lain kasakit meureunna nya ngaranna teh meunang jelema mah. Nya kieu we. Daguan heula sakedeungnya urang cobaan ku mama ditoong sacara panon batin. Mama rek ka kamar heula ye. Sok cicing daguan di dieu nya sakedap. Beres nyarita kitu Jung ajengan Sodikin nangtung. Koloyor tuluy ngoloyor asup ka enggona. Lumayan lila di enggona teh. Moal kurang ari sajaman. Tapi Jangsena teu ngarasa kesel. Kalawan sabar maehna nungguan di patangahan imah. Tapi akhirna mah kurunyung ajengan Sodikin ngurunyung keluar ti jero kamar. Laju gek diuk dina urutna tadi. Memeh nyarita katempo ajengan Sodikin narik napas heula bangun anu berat. Ya bener geuningan Jang. Bapak Ujang teh lain gering alatan kakeunaan ku kasakit. Anu katempo ku mama nyakur we jeung panempo jalma-jalma anu kungsi nyareatan Bapak Ujang. Sakumaha katerangan ti Ujang tadi teh hartina Bapak Ujang teh lalembutanana keur aya dina kungkungan saurang nini-nini anu ngageugeuh di hiji tempat. Ari nini-nini eta katalahna nini cengkir. Jalma nu saumur-umur purah deleka dolim ka batur. Tantuna ayeuna oge manehna ngadelekaan Bapak Ujang alatan aya nu nitah. Tapi keun bae soal saha-sahana jalma anu geus nitah ka nini cengkir mah ulah waka hayang apal. Anu penting mah Bapak Ujang we salamet. Lelembutanana bisa kabawa deui asup kana raga badag atawa jasadna nu ayeuna keur aya dina kayan teu usik teu malik di imah. Memang teu bisa dianggap enteng eta ilmu pangawasana si nini cengkir teh. Anu katempo dina implengan mama
kungsi aya seorang jalma aki-aki nu coba-coba datang pikeun ngabebaskeun Bapak Ujang tina panalikungna, tapi kalah manehna sorangan anu wowotan. Untung nyawana masih kene bisa salamat oge eta aki-aki teh. Cek ajengan Sodikin nerangkeun panjang lebar naker ngeunaan hasil panempo batina tadi waktu di kamar. Sumuhun mama, leres pisan ma sareng Kang Darga oge kamari teh kantos nyarioskeun ka abdi ngeunaan eta nya perkawis eta aki-aki anu bade ngabebaskeun supmanapun bapa. Mung anjeunna teh teu kiateun ngayonan wewesen eta nini anu neulah nini cengkir teh ya. Teras kada kumaha atuh saena mama? Jangsena minta kapastian ti ajengan Sodikin. Kieu wae atuh ayeuna mah. Mama yakin tur percaya ka Ujang. Ujang mah jalma nu saumur-umur tara boga dir kasasama. Kasasaha teu oleh adab turu sopan. Cendekna Ujang teh mibanda hate nu bersih. Kade mama mah lain muji peda hareupeun ieu Jang. Da memang kitu katempona jeung kabadungan ku mama oge. Sanajan mama teu unggal poe tepung jeung Ujang, tapi mama bisa nganyahwankeun kana pasipatan Ujang. Mama mah moal bisa ngubaran atawa nyareatan ka Bapak Ujang. Ngan mama rek merek kitab ka Ujang. Mudah-mudahan we ku syariatna ieu kitab Ujang bisa ngamusnahkeun sagarupa ilmu kadijayaan eta sinini. Kalawan bisa ngabebaskeun deui lelembutan Bapak Ujang nu ayeuna keur dikerem di tempat nini cengkir. Ieu tarima kitabna Jang. Cek ajengan Sodikin kituna teh bari ngodok saku kampretna gorehel aya buntelan leutik sagede peureup dibuntel ku lawan bodas. Kalawan hatena nu can ngarti jangsena nampanan eta barang. Naon ieu teh mama? Tanya Sena sanggeus narima eta buntelan ti ajengan Sodikin. Eta barang teh mangrupakeun kitab leutik. Gedena teleuwih ti segede korek api. Ari ngaranna eta teh kitab mustika panggendam sukma jah. Pokona engke oge bakal aya maunatna we. Tapi omat ulah sakali-kali dipigus dinya. Ieu mah sabatas dipupus di we. Bisi ti kosewat ge kana jungkrang kamuzrikan. Paham beunanya maksud caritan mama. Insya Allah segala rupa paniatan Ujang bakal tinekanan. Syariatna tina maunat jeung hasiatna eta kitab mustika. Hakikat nama taya deui iwal tinu hiji nyaeta Gusti nu Maha Suci nu maha ngawaza kana sagarupa hal anu gumelar di alam dunia ieu. Cek ajengan Sodikin terangkeun ngeunaan kagunaan barang disebut kitab mustika panggendam sukma nu harita geus dibikeun ka Jangsena. Sumuhun mama, sumuhun. Hatur nuhun pisan we atuh tina kapercantenan mama ka abdi ngawaris ieu mustika. Insyaallah ku abdi tangtos bade dimumule we sareng dipupusti sanes bade dipigusti. Da teu aya deui kakiatan di alam dunia ieu mah lintang kakiatan sareng kakawasan mantenna nyatana Gusti Maha Suci. Mugi-mugi ku cukang lantaran ieu mustika pun Bapa tiasa damang sabihara-bihari deui. Lelembutanana tiasa manjing kana jasadna mama. Walon Jangsena kalawan teu oleh dibarung ku rengku. Nya kitu pisan harapan mama oge Jang. Mama oge geus lila sabenerna mah neneangan jalma anu bisa jadi pangwaris eta kitab mustika. Sanajan mama boga anak lalaki 2, tapi da lain bageanan. Alhamdulillah ayeuna mah geus aya jodona. Mama percaya sapinuhna Ujang bisa ngahiji
sarendek sajiwa jeung eta mustika nu katela mustika panggendam sukma. Punten mama, dupi maunat sareng kagunan ieu mustika teh kangge naon we manawi. Teras cara ngagunakeun anak kumaha mama? Jangsena ngarasa masih penasaran ngeunaan kagunaan jeung cara ngagunakeun eta mustika panggendam sukma anu geus aya dina leungeun dirina. Nya ceuk mama oge tadi, engke oge Ujang bakal apal sorangan. Bawa we ayeuna maju. Niatkeun we hayang nulungan bapak gitu. Tangtu engke oge bakal aya jalan. Hakikatna pituduh tinu Maha Kawasa. Cukang namanya alatan tina eta mustika. Kitu ta Jang. Cek ajengan Sodikin leuwih ngajentrekeun. Atuh Jangsena oge katempo unggut-unggutan. Cing cirini ngarti kana anu diterangkeun ku mama ajengan Sodikin. Pikeun anu saterusna mah Jangsena amitan ka ajengan Sodikin. Bari terus-terusan nganuhunkeun. Ku ajengan Sodikin oge diidinan. Anu akhirna jerut we Jangsena turun ti imah ajengan. Kebat lempang mapai jalan lembur. Geus nepi ka jalan gede, Jangsena megat oplet anu nuju kabeh kidulkeun jurusan ka Cikopo. Wanci memeh magrib, Jangsena geus nepi ka lemburna. Harita samemeh cacarita ka indung jeung ka lanceukna. Jangsena gura-giru ka cai heula. Sabab sakedeung deui nincak wanci magrib. Dari salat asar jeung lohor mah tadi teh milu ditajuk nu aya di tukangeun imah mama ajengan Sodikin, memeh naik kana oplet. Kumaha geus aya jalma nu rek ngubaran Bapak Ujang teh? Urang mana Jang? Geuningan teu ngilu ka dieu? Tanya Bi Rum nalika geus dariuk ngariung di patengahan imah bari tugur nu gering. Sabada tiluan rengse ngaralaksanakeun salat magrib jeung salat isya. Memeh ngajawab, Jangsena melong kana beungeut bapana anu katempona beuki pikawatireun wae. Alhamdulillah ma oge akang. Abdi parantos tepang sareng jalmi anu dicarioskeun kamari ku abdi. Nyaeta sepuhna Kang Atang anu namina pangarsa ajengan Sodikin, urang lemburan Capanjang nu kalebet ka wewengkon Majalaya. Cek Jangsena ngajelaskeun ka indung katut kalanceukna. Terus kumaha cenah cek ajengan Sodikin? Geuningan teu kabawa mama ajengan ka dieuna. Teu ka dieu teu kabawa ka dieu. Ira cenah rek ka dieu pikeun ngubaran si bapa, Jang. Cek Darga bangun anu rada hanjel. Nya Ujang, ira atuh ka dieuna eta mama ajengan teh. Biru milu ngengklokan. Kieu ma oge akang. Nu saterus nama derek-derek we. Jangsena nyaritakeun ngeunaan dirina nu geus diwaris hiji barang. Nyatana kitab mustika panggendam sukma ti mama ajengan Sodikin. Dijelaskeun oge yen cenah manehna sorangan nu bakal nyareatan nu jadi bapana. Syariatna dibantu ku mustika panggendam sukma. Hakikat nama nyati nu Maha Kawasa. Tah kitu mah akang. Janten ari mama ajengan nama moal tiasa ka dieu saurna teh. Mung anjeunna masihan kitab alit ieu tah ka abdi. Nya daroakeun we ku mak sareng ku akang. Mudah-mudahan abdi saenggalna tiasa mulihkeun dipun bapa. Sangkan tiasa uih deui lembutanana manjing waruga kitu panginten mah Kang. Cek Jangsena mungkas caritanana. Ku tante kitu geuning Jang. Nya leuwih hade atuh kitu mah. Sok kumaha jeung kulancek Ujang didoakeun pisan. Muga-muga we sagala paniatan Ujang dikabul ku Gusti anu Maha Suci. Rek iraha ngamimitian nyariatanana Ujang. Terus kumaha carana eta teh? Cek Bi Rum neuteup seukeut kana beungeut anakna. Darga oge sarua hayang buru-buru nyaho ngeunaan cara kumaha-kumahna adina rek ngubaran nu jadi bapana.
Jang sena teu waka ngajawab, maena ngadonlang ngahulang heula. Tapi nalika keur ngahulang kitu, na atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.